Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu sadayana, kumaha kabarna? Pamugi wae sehat jasmani sareng rohanina ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan bengi. Pemirsa kaum dangu sadayana serta acana orang ngalajengkeun ieu acara dongeng sim kuring bade ngaturkeun nuhun ka sadayana pemirsa anu atos ngarojong. Di antarana aya pemirsa di pustaka dongengnya, utami nama pengarang ieu dongeng Langlang Jagat nyata Teh Lasmi Indrinya. Sareng salam-salam kasadayana anu parantos manco di ieu acara dongeng teh. Di antawisna aya Kang Herman Pendi, aya Kang Ade Sukmana, sareng Kang Iim Rohimat, aya Teh Yulinda Bella, teras aya Kang Udin Pelo, Kang Agus Zainal MAD, teras aya Kang Rudianto Tangerang. Kumaha Tangerang? Usum naon enak. Terus aya Kang Saipul Abdul Awaludin, Teh Cayaning Tias, Kang Abimanyu, Kakak Anugrah sareng Johan. Terus aya Kang Dahlan Abidin. Terus salamna ka admin pustaka dongengnya, aya Kang Paki, terus aya Kang Irfan, aya Kang Sudawira. Mugia ieu acara dongeng tiasa janten pambebrah manah. Mitra kaum dangu sadayana, ame tenyang kolong kana waktu sumangga urang lajengkeun wae ieu acara hancagarapan anu katunda nya. Dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpul Bumi, karya Lasmi Indri. Wilujeng ngadangukeun. Urang tunda heula kayaan anu keur lumangsung di leuweung larangan, di mana tilu jawara kuncen pertiwi keur adu hareupeun jeung tua jawara anu jadi penjaga di lewang munggaran. Ayeuna urang balik deui waktu sabarap poe ka tukang, di mana harita Aling Sudraji turun gunung ti puncak Himara. Manehna ngarasa penasaran kana kaayaan alam kiwari. Hujan tepuguh waktu, sok kadang-kadang taya kila-kila, langit alam oge sok kajadian. Hujan merubut, tapi langit lenglang, malahan sakapeng dibarengan ku angin beliu. Hal eta anu ngajadikeun timbul narasa karempan sawareh urang Sunda. Malahan sabar urang ti golongan Jawara mah geus bisa nangkep kana gejala eta, bisa nangkep yen aya pihak lain anu geus nyieun tindakan di luar batas. Ecesna maranehna sadar kana ayana jalma anu geus ngabulkarkeun situasi alam jadi teu ilahar. Saanggeus tepi di suku gunung, Angling Sudraji atawa anu kiwari neulah Bajing Sudraji kebat laju ke belah kulon, lempang terurusuhan sarta tengagunakeun hampang raga. Manehna nyusur ka pilumburan-pilumburan anu kaliwatanana. Memang karungu ku manehna aya sababarak selentingan anu netelakeun hal eta. Ukur sajongjongan karungukeun geus kitu kebat deui nuluykeun lampah. Nalika derina ke lempang rina di sisi pileuweungan, di arah kejauhan katempo aya dua orang jalma ke lempang ngagerdi.
Seorang awe bari nyolengkrang dua pedang panjang, serta seorang lelaki pakulitan koneng bari mata sipit. Jadi tanda lamun eta dua jalma teh lain ti daerah Sunda, tapi jika bangsa Deungeun. Penasaran kena hal eta, Bajing Sudraji ngalaunkeun lempangna. Anu miharep bisa paamprok jeung maranehna. Beki deket, jelas ayeuna mah. Dua orang nuker ngagerding, bangun urusan teh tayalian teh Pendekar Jinpu jeung Samurai Kogen Sakata. Jalan satapak nu aya di eta leuweung ukur haya hiji, bari jeung sempit. Jadi Bajing Sudraji jeung dua orang jalma anu disebutkeun tadi geus pasti bakal paamprok. Nalika paselingsingan, Pendekar Jinpu imut bari rengkuh someah ka Bajing Sudraji. Perbeda jeung Kogen Sakata anu teu nembongkeun roman biar marahmai. Bajing Sudraji meles imut. Bari saeutik ngageser mere jalan pikeun liwat maranehna. Punten, cek Pendekar Jinpu someah. Bajing Sudraji jadi kaheranan ku jalma anu ditaksir lain bangsa urang teh, tapi bisa nyarita Sunda. Sumangga bade ka marana ieu teh katinggalna sanes urang dieu. Walona saeutik mugangkeun lengkah anu duaan terus ngararandeg bari maralik ke Bajing Sudraji. Oh, muhun kisanak, abdi duan memang sanes urang dieu. Kutan teh kitu. Terus bedalajang ke mana ieu teh? Tangtos aya keperogian anu penting, tebih-tebih ti pentas sarumping ka dieu. Ditanya kitu, Pendekar Jinpu ngereret heula ka Kogen Sakata. Tuluy malik deui ka Bajing Sudraji bari nyarita. Nya disebut prayogi muhun, disebut henteu oge nya tiasa. Oh nya nepangkeun wasta abdi Jinpu di Jianfeng, Tiongkok. Sedengkeun rencang abdi nu ieu namina saurang Kogen Sakata. Mung ieu mah ti negeri Sakura. Cek Pendekar Jinpu bari nyongkong ngawanohkeun diri. Bajing Sudraji nampanan sarta balik ngawanohkeun wasta dirina. Unya kitu Kogen Sakata anu sanajan teu nyarita alatan teu bisa nyarita Sunda, oge milu nyolongkrong sasalaman. Pantes atuh ari kitu mah usaliwat oge dedegan aranjeun duaan lain urang dieu. Upami teu kaabotan ngudalkeunana, memang nuju aya pergian naon sarumping ka dieu teh. Ditanya kitu, Jinpu teu waka nembalan. Manehna kalah ngereret deui ka Kogen Sakata, menta tinembangan ku secara isyarat. Kogen Sakata terus mere isyarat ku rindat panon sangkan Jinpu tanyaritakeun nu sebenarna yen maranehna kakaramulang ti padumukan Kiwujilaya nyokot hiji papan batu tulis. Oh muhun, tujuan abdi duaan ka dieu teh sanes ukur urusan biasa kisanak. Anjeun oge tangtos tiasa ngijir. Mami abdi duaan mangrupakan jalma ti dunia kejawaraan. Janten tujuan sumping ka dieu teh ukur hoyong nambihan pengalaman dina segi ilmu bela diri. Ngaraos binga pamisek teh mah tiasa silih tuker pikiran sareng jawara-jawara ti tetar dieu. Walon Pendekar Jinpu mangpalerkeun kenyataan anu sebenarna yen maranehna kakara nyokot watu tulis Gunung Padang ti Kiwujilaya. Tapi Angling Sudraji atau Bajing Sudraji anu kiwari geus jadi seorang jalma linuhung, tangtu bisa ngerasakeun hal kejanggalan tina geuteran sora anu kareungeun. Oge manehna bisa ngabedakeun mana anu nyarita bener jeung henteuna. Perbedaan eta jalma Bajing Sudraji mibanda tangkepan indra anu geus lain indra raga anu tingkatna nepi ka tingkat indra salapan. Tapi manehna geus nyangking
Indra sanding alam anu diwaris ku guruna kejiran sanaya sarta muhit ngelatihna di jero kawah. Indra sanding alam mangrupakeun hiji kemampuan harawang sekaligus tilu alam nu aya di pawenangan, sanggup meninggalkeun hiji hal anu aya di alam nyata, alam gaib jeung alam lelewa ngaliwatan getaranana. Bajing Sudraji tepati jeleksek ngabongkar hal anu keur disamunikeun ku pendekar Jinpu jeung Kogen Sakata. Tapi rasa penasaran mah tetep aya. Kasedek ku hal eta, manehna coba nahan lampah nu duaan ku ngajak ngawangkong leuwih jauh. Timimiti tumanya seluk beluk sarta nu sejena ngeunaan negeri pentas. Ngerasa tegeunah diajak ke wangkong kitu. Antukna kabehan gugek dariuk di sisi jajalanan kajaba Kogen Sakata anu guling gasahan jika hayang buru-buru nyuluikeun lampah. Nina wangkongan Bajing Sudraji tu umaku yen maranehna seorang jawara anu mibanda ilmu tetep seperti jalma biasa, malah justru manehna anu nanggap kuaran Jinfu. Di daratan Tiongkok sebenarnya loba ahli-ahli bela diri anu cukup tangguh. Isa babaraha aliran teka hitung jumlahna, tapi kajurung rasa kepenasaran anu cek bejama di daerah Nusantara loba jalma-jalma sakti anu teu ilahar. Mangkana kula duaan nyobaan datang ka dieu. Gitu. Memang aya bedana gitu. Ilmu bela diri Tiongkok jeung ilmu tatar Jawa? Tanya Bajing Sudraji, pura-pura teu nyaho. Memang aya bedana Ki Bajing. Di daratan Tiongkok aya nu disebut wushu, Wicung, Tai Chi, sareng sajabana. Kabehanana mangrupakeun jenis aliran anu dumasar tina cinkang. Beda sareng ilmu bela diri anu aya di Nusantara. Anu cek bejama nyumurtina sababara unsur jeung alam gaib. Hanjak hal kuring lain seorang jawaranya anu mimanda ilmu bela diri, jadi teu apal jenis-jenis anu disebutkan tadi. Walun Bajing Sudraji tetap nyembunikeun jati dirina. Kuring duaan katarik ngeunaan tataran Nusantara Ki Bajing. Sejarah serta sasakalana pinu Rusia, malahan saware penita Tiongkok membejakeun yen ayeuna peradaban jalma secara kloni. Awal mula nama di dieu kajadiana ribuan tahun ke tukang mah malika daratan masih ngahiji. Kituna pendekar Jinpu bari ngagurat taneuh kuleungeun pikeun nguatkeun pamanggihna. Sabut kitu karungu suara gelap di Jumantara. Pabarasatan aya kana 5 kalina anu jadi tanda sakedeng deui bakal turun hujan. Di hiji saung butut anu pernahna aya di hiji kebon tatanen kasampak Bajing Sudraji, pendekar Jinpu sarta Kogen Sakata keur ngariukeun dariuk bari guntreng ngawangkong. Besi wangkongan memang nyambung karena carita anu samemehna. Sajarah Nusantara pinu lelengsek Ki Bajing, pinu Rusia anu semet kiwari can kaguar kula kacida kataji. Kayan jadi kabalik lamun ningali kieu mah justru anu hayang nyusut meluruh sasakalana datar Nusantara teh wangsa deungeun lain pribumi. Nah, orang-orang dia can apal gitu sajalah karuhuna? Tanya pendekar Jinpu semu keheranan. Lain teu apal,
Tapi wangsa pribumi mah emu diriweukeun ku masalah kieu. Tepati neleuman sajarah kurhuna sabab miakeun waktu. Justru eta Ki Bajing, hal eta bakal dimanfaatkeun ku bangsa Deungeun. Kelemahan orang dia anu teu hayang apal sajarah kurhuna bakal dimanfaatkeun ku bangsa lain. Sajarah bakal disalengorkeun atau dibiaskeun. Lamun sajarah asli bisa disalengorkeun, tangtu bakal jadi hiji keuntungan pikeun bangsa lain. Ku kitu nama memang bener. Ibaratkeun saurang jalma teu apal sejarah warisan harta kolotna, hal eta geus pasti bakal dimanfaatkeun ku jalma lian. Ku nyalengorkeun sajarah, ujung-ujungna harta warisan jadi moal ka pibanda, sabab ahli waris geus pindah ke batur. Alatan kebodol sajarah anu diselengorkeun. Bener. Ibarat gitu Ki Bajing, jalma bakal kalengitin warisan anak, alatan sajarah aslina disalengorkeun ku jalma lian. Beki itu obrolan beki oplek, guaran demi guaran dibejar beaskeun, dimimiting ngeunaan sajarah serta ilmu-ilmu bela diri anu ngajadikeun pendekar jinpu langsung loma jeung Bajing Sudraji. Ngan kogen sakata wungkul anu ti awal mula teu milu ngawangkong. Jadi ngerasa penasaran, hayang ningal kumaha bentuk gerak jurus di daratan Tiongkok. Pangpangna hayang ningali jurus pendekar kogen sakata anu ti tadi mula katinggalna jiga kirang loma. Cek Bajing Sudraji ditungtungan ku ngareret ka kogen sakata. Sanajan roman sakata parbawana kecut, tapi narima pangaret Bajing Sudraji jika salah tingkah. Daham dehem tuluy ngebalieur, micin banget, bangun tepuguh rasa. Berbeda sikap jeung Jinpu anu langsung nanggap kena pementa Bajing Sudraji. He, semangga ada beli hayang ningal jurus-jurus di daratan Tiongkok mah. Ya, sanajan barikayan hujan, tapi teu naon lah. Ringse nyarita kitu, pendekar Jinpu ngagidik keluar teh jero saung, lempang nerobos merubutan cai serta tuluy nangtung di tempat anu rada lega. Hal eta terus diperhatikan ku Bajing Sudraji. Katut kogen sakata, sajong-jongan pendekar Jinpu nangtung ajeg, tarik napas dia atur pikeun menghadirkan tenaga jero jenis singkang khas negeri Tiongkok. Telila secara launan, Jinpu mimiti narik sepanjang leungeunna samet dada, tuluy diliukeun saeutik cepat ka sisi, ngawangun hiji tangtungan. Bet, sa. Dimimitian ku tembragan, dampal leungeun kaharep pendekar Jinpu mimiti usik cepat. Tenggelan but-but dipetakeun diiring ku iliukan awak serta pindahna kuda-kuda. Raja Wali Kunglun, su, jeleng, hus. Gerakan disambung ngajeleng ka luhur, bari metakeun tajongan, kanca katuhu ka jemantara. Tembrakan tenaga tina setiap tanjongan langsung merubah arah, merubutna cai hujan. Gening waktos nasib mitra, insya Allah jajar langlang jagat dilajeng deui enjing. Hatur nuhun kanu parantos satya marancona, mugi ngamaklum tina sagala kakiranganana. Nada agung cukup lumur jembar hamputana. Permios. Noradori.